Assalamualaikum, selamat pagi nenek-nenek di Panjalu. Semoga hari ini hari Sabtu, semoga kita sehat selalu ya. Selamat bahagia, semoga bahagia dan keluarga. Tuh, itu lengkong tuh, situ lengkong Panjalu. Padi lagi menguning ya, sebentar lagi panen. Ayo, ini sementara ini habis nengok bibiku sakit, udah nggak bisa ngapa-ngapa, udah selama 4 bulan. Alhamdulillah masih bisa nengok hari ini. Dipoto atuh penting. Ayo dek. Mani kararung eung. Alhamdulillah. Anu sok ngiring ka modal lapar sama ade kumpul entat Nabi ieu mah anggur wae. Tin, gandeng. Oh ya enan. Oh, mana? Nah iya pasar ditinggalkeun. Da keusir neng nama. Oh aya nama. Ulah dicarakan budak tapi da kesel anger we. Heeh, sami abi ge kaleuweung, Cek. Nya beneran di lemur teh kaleuweung. Oh, yep dah lah. Oke nya. Heeh. Ya. Nanti jadi memang teh ka dieu lah engke si Ibi we ka ditu. Saha si mana? Mah teu kuateun. Si Oce mah aya. Bareng, kan si Oce nginep di Kulon. Jadi ngarumpul si Oce nya di Karulon. Nah ieu daratangna si Binan jam 11-an jam setengah 12. Si Aang berenang duka jam 2 duka jam sabaraha. Beuting teh datangna teh. Tuh, kalau di kampung ya beginilah. Aduh, hayam saya oi di kampung. Sahan merah-marapnya. Tuh. Tuh. Tuh ya suluh nini mah kitu tangkal sampo dikerik. Oh, padahal ngebulnya. Tapi suluh alusna aya. Oh, iya teh tim survei check and recheck. Iya Bu Guru tuh. Yang dapat oleh-oleh tuh mau dibawa ke Bandung katanya tuh. Acan ge acan Ece. Lah ya mah Kang Kono lain Kang Emus. Abi ge sok panasan. Kareudang geuningan. Mali batur di bahanan ieu hanteu sok ngebul sira. Aya di Lebak enggak? Oh, sakarung. Atuh kaloba sakarung mah. Nggak suwe eta bae pinuhan. Tuh deuleu. Iya entah cekap sakieu. Pinuhan. Kapan bisi binan? Kan dibagi-bagi. Soalnya ade sok resepeun. Micin pringna ngebul. Sirik. Tarasi setengah bae katanya. Ya guys, ya Tarasi setengah. Cucu sakilo saya gitu sareng tarasi 1/2 kilo we. Atawa tarasi 1 kilo we teu naon da soalna di warung eueuh tarasi. Dah ditampi atuh. Tarasi 1 kilo. Heeh. Pangpesenkeun gitu. Goreng cirimpring. Mulangna ira kira-kira. Engke isukan we nya. Centat salse kan ya. Sap isuk teh teu naon? Iya, Bu. Geus di bahanan. Geus di bahanan mah langsung balik. Kabur.
geuning suhun. Iya. Kang abi tek mah wawaluh atunan. Aya ka resep Lah. Kana naon ye pangkuan Delani ka kabar dia mau motor. Saha sedelani. Nya geus atuh alhamdulillah. Jadi atuh digana teh. Waduh, geus di bahanan mari weuh. Dio balik. Nuhun cenah. Atur nuhun nyapek heula ke mun geus beres nyapek nuhun. Bari rek nyiapkeun raya. Bari mesti makan urut kicimpring digana. Lain teh hayang. Sok heula. Ya cilade ya biasa mah. Lila teu kapoe. Geus lila meureun. Tah aya, beh cenah teh aya deui ya. Tuh, udah dapat hasil oleh-oleh mah pada kabur. Masa kecil di sini. Tos mayunan dia mah panen teh geuningan. Di lebang mata sa. Tinggal garing da ieu mah teu kaganggu. Tuh. Mun ieu setengah jam ge insyaallah. Kan lamun panen poe teh di dieu. Oh, mana kabingungan eueuh tempat moe. Samane ade kanjongnya sehat. Bisa bahanan beas teh digawe. Ngarep dot. Alhamdulillah. Kan hirup mah kudu di bersyukur, loba bersyukur. Oh, ih meni nongol. Aya nu ngajak sasalaman Saha? reuni. Lah, urang mah ayeuna mah geus seusia kieu mah nangan anu rame ulah sorangan. Tongkat tengah tuh, Cek. Itu teh nyai ka ditu teh bareng. Geus tadi. Beureun tadi kania heula. Milu datang. Nia datang. Nah, emang kamana? Datang ka Jakarta. Oh, sugan teh ka warung, ka nia kitu ka warung. Iring-iringan tuh rame seru sambil jemur punggung. Kalau di kampung tuh ada burung begitu lagian bunyi. Tuh. Pas banget deh pas kuburan. Jadi kurang can dibungkus kan. Naon di mana? Naon anak? Beas. Tos. Encan dihiji-hijikeun engke. Sukan wae meureun anu ngabagikeun kan isukan. Engke we isukan. Sakalian lah balatak atuh da meureun ce. Halo ibu-ibu, coba nengok sini. Hai. 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 Tuh. Cuma tengah amplop aja ketemu. Geus mah. Nah, Dah.
Sampai ketemu lagi dengan vlog saya nanti yang berikutnya ya. Assalamualaikum.